Sampurasun. Assalamualaikum. Rampes. Waalaikumsalam. Mang Nan, mangga ka dieu kalebet. Dujurin Mang Bet. Nya kieu we Mang Nan aya naon ieu teh? Asa kuraruas kieu teu hujan teu angin. Tak kieu. Kuring teh kataji. Masalah nu kamari teh ya. Anu undak kusuk basa teh ya. Nah aya keneh eta teh. Sanes aya deui atuh rea Mang eta mah. Nya kuring teh minang mireng kieu. Pun raka nuju udur. Eta teh leres Mang. Nya upami pun neraka mah atuh lepat. Apa eta teh lemes? Nya lemes mah lemes emang leres tapi tempatna salah gitu. Lepatna di mana? Nya apanan bahasa lemes keur sorangan teh pun lanceuk. Tah upami raka mah bahasa lemes keur ka batur. Raka mah tapi henteu saukur raka unggul. Aya tambihan di payunneunana tuang janten tuang raka kitu. Tah upami nyebat pun lanceuk pun raka lepat gitu. Oh gitu. Jadi nya jadi jika anu lemes geuningan gitu tapi salah eta teh gitu. Oh gitu. Tah jadi ayeuna mah urang luar we atunya kieu masalah eta tata krama dina undak kusuk basa. Nah, cikan kumaha Mang? Ieu mah anu sering kapireng ku urang-urang we nya. Ya, Tapi anu adi lanceuk indung bapa salaki pamajikan aki nini alo oh mangga sumangga. ari eta mah nya anu dinu adi mah sami lah kitunya bahasana jiga anu tari dinu lanceuk. Tah ieu mah indung we tah indung. Ari indung bahasa sedengna naon sobat. Tah indung teh pun biang. Pun biang. Sok aya wae geuningan nya hiji dua lah gitu jalma anu sok ngomongna teh hayang lemas teh geuning pun ibu Barijeng teu apa? barijeng teu apal teh Anu salarasna kumaha? Sok eta tara ngadangu ayeuna eta pun biang tara nanya jarang sejarahna ibu we mama gitu ya. Mami, bunda ayeuna mah. Sakadahna kumaha tah? Nya sakadah nama upami bahasa keur kasorangan mah pun biang gitu tah. Upami bahasa keur ka batur mah bahasa lemes tuang ibu. Tah sami sareng bapak gitu, bapak oge pun bapak dina bahasa lemes keur kasorangan. Gitu. Upami bahasa lemes keur ka batur mah kan tuang rama. Gitu. Dupi tuang rama tos kui di rumah sakit mah. Upami bahasa lemes keur kasorangan mah oh pun bapak aya di itu di Lebet tuh gitu. Tadina pamajikan oge geuningan pang eta sering urang ngadangu teh nu salalah geuning kuduna bahasa keur ka urang dipake ka batur. Contohna kumaha? Anu pun bojo teh geuningan. Dupi pun bojo teh eta geuning tah salah. Kadahna mah da sanes kitu nya. Oh sanes kitu mah nya bojo abi cenah berarti pamajikan abi aya kitu mah pun bojo mah gitu. Sementara urang nanya ka batur. Tah kedah nama ka batur mah garwa tanapi tuang rayi eta teh mangnan bahasa lemesna teh gitu. Sami jeung eta jeung salaki di kitu. Upami salaki bahasa keur kasoranganna teh pun lanceuk. Pun lanceuk. Oh pun lanceuk upami bahasa lemes kanggo nya bahasa kanggo ka batur mah eta caroge. Caroge Gitu. Tah geuning namahan deui ilmu teh. oh nya Geuningan bahasa Sunda teh beungar. nya eta. Bujang-bujang ngapalkeun bahasa Inggris, da bahasa urang ge bahasa Indung geuningan sakitu seueurna sakitu beungarna. Nya ta eta puguh. Atuh sanes waktos mau urang gua deui we nya. Oh mangga ka dieu we tong asa-asa gitu. Deui bade mios heula Ka mana? kana rompok, Bade naon deh? tos teu kiat lapar. Oh, mangga atuh moal tuang heula di dieu. Mios teh kedah dibungkus biasa. Mangga. Oh mangga atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.